哎呦我的妈！哎呦我的妈！你别笑。Oh, siap nih geus kieu ya, bersih kieu wae kumandian rek meunina ka mana ya yang ada gua tata di eueuh wae. Lebih heula ah. Nya. Kieu aya embe euy nu saha euy. Jelema eueuh ieu teh euy nu saha embe euy. Ah, ieu mah bala jelema jadi duit euy. Aduh, jabar halus kieu euy. Ah, geus ieu mah aman. Kamana sia cicing di dieu uang duitkeun ku aing. Oh jelema eueuh lah kewang neangan anu apes sah we ieu mah ieu. Ah, sia teh sok konana mah ieu. Cicing jadi duit. Halus euy aduh nih harerang. Jan. Ah, deuleu ka mana maneh? Urang aya barang teangan tapi aya barang lain di dieu ya euy. Dulu gerak embe halus kieu anjing. Punya euy. Oh, marontok Jawa bersih kieu. Moal betaen teu kabita ieu mah. Ieu embe nu ente Jan. Nya heueuh atuh nu saha deui pan dicekal ku urang, pasina ge nu urang atuh. Jir, hebring kieu boga embe alus. Nya heueuh. Aing keur butuh ya 2. Ku aing dibeli we. Bener maneh keur butuh ieu teh? Heeh. Dibeli apa dianjuk? Ngaji sing dianjuk mah. Nah, dianjuk ieu, dianjuk mah paling ge saparo. Ya urang tadi teh heueuh rurusuan ti imahna. Mau duit kan 250.000. 250.000. Engke duitna ku aing dianterkeun mau di TRF ku aing. Sok geus bae aing asal ieu we heula ieu aya duit heula jang pamanjar heula. Heeh. Bisa dikabaturkeun ongko deui. So atuh sagala ge kudu buru-buru. Tah, duitna 250.000. Heeh, sip. Nuhunnya sok urang teh ieu mah digolerkeun. Tinggal urus we. Alah euy. Lumayan aing. Dombana mah nya nu saha euy. Ah sabodo teuing aing ah. Eta mah dibayar deui hanteu ge. Penting mah duit. Beli lapisan euy nungguan nu ek neang teh. Naon di dieu, Mang? Jeung embe ieu. Apaan aing tos meuli embe aing? Wah, hebat euy meuli embe ti si Aang lin. Wah, di dinya mah so you know. Ti si Aang, ti Saang, ti si Sarojan. Rasa wawuh ieu embena. Alus mena ge. Ieu mah embe si Aang lin. Aang tindi. Ah tadi kita di mandian urang lewat tadi teh tuh. Piraku? Heeh. Lah, miwal. Jor, aing menang meuli aing mah ti si Ojan. Ya ku aing bejakeun sia. Jum, dan si Ojan ieu mah tinggal dibawa ku aing. Paradu sok aku ngaku si Aang. Aang naon? Heh, nyamenya. Embe ku si Sade tuh, kudu dicekelan, bisa dibawa. Wah, dibelah di gisade ku aing geura. Aduh kitu. Aduh embe aing. Kumaha jadina nya euy? Lah, keun bae teu bodoh. Lila pisannya. Nu yang teh teh. Nya sabua. Keur naon sada di dieu? Embe aing ieu mah. Nah, ambe di dinya paradu pisan. Waduh kumaha ieu teh aya aktean ye embe aing mah ye. Bersertifikat. Ih, duh. Aing menang meuli ti si Ojan. Karek ge di DP-an 250.000. Sia, ieu mah embe aing hade gah. Nah, ambe kumaha? Enak bae pikiran. Embe batur di aku deui. Nah, di aku kumaha aing menang meuli? Aing. Ih, di dinya ngajak ribut. Yo akteuna ku aing dicopot yo. Sok aing wani. Beresan aing ye boga barang butut. Tade. Ieu aing ngajual ye. Bubututan. Sok payu meureun 50.000 mah aing lumayan yang udud. 50.000. Heueuh atuh paneta loba. Tu balik bayar tuh Jan. 50.000 radio cawang kieu 50.000. Paneta teh rada alus keneh lumayan. Geus kieu wae nya. Aing wanina kabeh ieu teh 10.000-an. Mau lamun dikilokeun mah paling payu 5.000.
Anjing manya 10.000. Rek moal. Aing teu boga duit jabah yang udud ieu teh. Lah menang jeung meuli udud mah. Tah 10.000. Meuli tambahan deui ieu teh. Moal da aing bingung da ieu mah dikilokeun. Geus bae lah aing penting ngejang udud we. Nuhun nya. Oh sok. Abong tukang rongsok, rongsokan we nu kieu teh. Mayat ibu sing berat. Aduh, iya. Kernaon euy, hayu we beres ngopi atuh. Aduh, Miss. Buru-buru jeung ngopi, Pan. Alah, Aing tos pake balanja yeuh. Tah, meuli ieu, meuli entip, tip cawang. Jeung meuli rongsok beusi lumayan we atuh. Tipna hade keneh bareng teh nya. Ade ngan kudu diomekeun saeutik ieu mah. Jadi piduiteun ieu. Aduh, aya urang di imah teh ya, HP teu waras, TV kudu dipaketkeun pan. Ayeuna mah teu hurung. Eueuh sora-soraan euy. Sugana atuh ieu sabaraha mun itu jual deui mah? Arek kek bae. Sabaraha heuh ieu? Aya alus keneh mah. Alus atuh. Geus lah kieu wae, harga dulur 50.000. Alah, mahal pisan mah karana oge. Uang duitan 20.000 pan acan ngahadean urang beureunan ke teh. Geus lah kajen teuing. Ya. Ka maneh mah Jung. Cing pibadieun. Duitna ge sakikieuna bareng ge. Atuh. Ya nuhun nya. Sok. Ayo urang yang hadean heula ya. Cing hade nya. Heeh. Kang laris. Mayan. Lumayan juga ieu mah tip langka euy nu kitu ya diteteangan ku batur ge euy. Dek. Keur naon Mang didinya? Lah keur kieu we keur nyantai ya bari nempo kebon pas di mana eta mau naon eta euy Lah ieu tes meuli tip euy. di ka dieu nempo aing euy Ieu. siga rada alus euy Iya, ieu mah tip komboy eta ieu. tempo heula Oh, merekna ge anjir heuh automatic. anjir heuh Automatic tarik ieu mah mah. euy Geus teu bergigi. alus euy Zaman ayeuna. Tuh nya. ieu teh hade Ade atuh sorana ge menggelegar pokona mah. Ulah deket tetangganya, kacana bisa pareupeus. tarik Bakal ku tarik da. Halus sudah. ya dijual sakumaha ieu anu bener Jih, ari urang meuli nama ieu teh aduh. Rasanya tadi nama ai daek ngaleuwihan mah sok bae. lah ieu geus burang kieu atuh tara Sabaraha dipake sok? sugan Iban heueuh puguh pan ieu teh ye tara dipake mata kudu dielapan heula tuh. Loba ramatan euy. Sok we atuh tah bisi erek mah gocap. lah atuh ulah gocap cepe we cepe Masa ya liuran ieu mah euy. Atuh cepet mah urang wani, pan urang nawarkeun ge gocap emang ai gocap teh sabaraha kitu 50.000. oh ari cepe Ai cepet mah 100. oh heuh aing teh nyaho Aing atuh atuh nu aya. kumaha tuh ieu Sok. jadi kumaha ieu teh Geus atulah sok we da ka babaturan euy karunya gocap bae tah 50.000. aing mah teh nyaho sugan aing gocap teh Heeh, urang Aing cepet atuh teh sugan aing salah we cepet teh cepet we heug atuh. lambung lah gocap bae ya geus aya lah aing gocap mah Heeh. top dah Heeh. oh jadi gocap teh 50 nya 50.000 tah bisi can apal mah nya. Aya nuhun atuh nya. siap siap Ayo nya. Sing ieu awet. Radio Republik Sony siapa ngawah dulu Radio Republik Sony ieu mah lain Radio Republik Indonesia aing nabet aing meuli nu kieu atuh nya harus syuting kumahanya aing ngalieur ieu mah aduh lah ku aing jual deui wae ka si Sade nah ieu geuning sorana leutik ieu aing jual ku aing ka si Sade lah saayana we Ieu teh motor, can aya nu meuli. Segala can anu meuli ieu teh nya. Rongsok jeung manuk jeung sagala tuh da. Alah aing. Dek. Wan, Dek, aing ek jual entip ya. Nah, entip. heeh. Halus. Suarana menggelegar. Kek. Ya aing tip. Asa wau euy. Gua tuh tek diberi moal, kalau hulang-hulang gitu. Ieu dijual sabaraha? Nah, 100.000 we lah aing mah bae 100.000. Bedul, 100.000. Kata mah karimun wani heug sakitu. Aing pan ieu mah wau tip ieu mah. Da tip ti aing ieu mah. Hah? Tip ti aing. Urang meunang meuli. Urang meuli ti saya. Saya teh kalah lungleng kitu jiga nu bingung. Yeuh,
Aing teh menang meuli ti si kumis 100.000. 100.000. Heeh. Ya, mun aing nyawa si kumis meuli ka aing 20.000. Ongkos 10.000. Geus mun erek dirongsokeun mah ku aing dibeli 20.000. Erek dipotong weh jadi 10-an. Dari marongsok moal hade mun diomekeun ku edan lage ngariweuhkeun ieu. Dia gede mendingan dijual. Matak dirongsokeun ge tadi teh ku aing. Sia mah pehek pisan ka baturan teh. Sampai pe kumaha? Iya tuh. Jeung naon ieu aing ge Lagi butuh. atuh lah. Kojung? Nuhun. Nuhun ya. Heuh. Aing. Baru gede aing.